Assalamualaikum, sampurasun, kumaha damang, mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat, amin. Seperti biasa, setelah cenah diajar, hayu urang ngaduaan sesarengan, supados naon-naon ku hidup di masa tiasa kahontal kalian lancar. Ngadua dumasarkan kepercayaan masing-masing di kawitan. Amin rengse barudak laungan dinten ayeuna urang medar materi enggal nyata materi anu kadua di semester ganjil ayeuna nyaeta mikawanoh warta. Pami ngabahas ngeunaan warta tos teu asing deui nya tos teu aheng deui dina kahidupan sadinten urang. Urang tiasa ningal dina media cetak atawa media televisi nya boh dina koran, majalah, internet atanapi televisi sareng sajabina. Tapi di antara hidup sadayana aya nu hilap deui nya aya warta berita teh naon sih Bu nya kumaha we unsur-unsur dina warta teh. Nah ku kituna yuk urang pedar dinten ayeuna supados hidup langkung taleb nya supados hidup terang kitu nya warta teh kumaha. Satacan dikaitan kana materina ibu bade medar heula di dieu aya kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranana. Tadi dia aya ke3.2 mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta atanapi berita. 4.2 mengekspresikan teks warta berita dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi dan lentong kalimat. Terus dina tujuan pembelajaranana ya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada akhir materi ini yaitu mengidentifikasi struktur teks warta dengan benar, memahami isi teks warta dengan tepat, kemudian menyusun teks warta dengan kreatif, kemudian memperagakan pembacaan warta dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi, dan lentong kalimat yang baik. Dan yang terakhir, menanggapi pembacaan warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Lanjutnya, ini dia indikator. Indikator itu jadi poin-poin subjudul yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada wanganan warta, yaitu pengertian warta. Muka 2 jama nusok nulis warta. Muka 3 unsur-unsur dina warta, muka 4 struktur dina nulis warta. Nah, jadi aya wanganan warta. Warta teh mangrupa katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atau hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa seperti media cetak, koran, jeung majalah, boh media elektronik seperti radio, televisi, jeung internet. Jadi, kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, warta itu yaitu berita yang merupakan keterangan atau informasi mengenai suatu hal atau mengenai suatu kejadian atau suatu hal yang disampaikan kepada masyarakat banyak ya pada masyarakat. Disampaikannya melalui media massa atau media elektronik ya seperti itu. Lajengnya, nah dina warta ada bagiannya mencakup 2 ya. Kalau dilihat dari adegan bagiannya, warta itu dibagi oleh puhu dan isi. Apa atuh Bu itu puhu? Puhu itu ya anak-anak mangrupa anu ngebrehkeun inti atau pokok tina sagemblangna eusi carita. Nah, jadi seperti ini. Puhu itu terletaknya setelah subjudul ya dan sebelum bagian isi. Nah, jadi paragraf yang pertama itu loh ya. Nah, isinya konteksnya merupakan mengebrehkan, mencurahkan inti atau pokok dari keseluruhan isi warta. Nah, kemudian dalam bagian isi ya merupakan keterangan dari bagian puhu warta. Nah, jadi bagian isi ini merupakan keterangan lanjutan dari inti bagian puhu warta. Nah, tadi kan puhu warta mengisi konteks isinya ya mencurahkan ya menjelaskan inti atau pokok dari keseluruhan isi warta. Nah, sedangkan kalau bagian isi mah ya anak-anak keterangan inti, keterangan lanjutan dari bagian puhu warta. Nah, setelah kalian bikin puhu warta bagian awal paragrafnya, nanti bagian isinya hanya melanjutkan dan diperjelas lagi pada bagian isinya dari puhu warta tersebut. Nah, seperti itu. Dina warta oge aya istilah piramida terbalik. Nah,
nyaeta adegan anu dimimitian ku bagian penting. Nah, beki handap beki teu penting. Dina harti upama bagian eta dileungitkeun moal nepi ka ngurangan atau maksud kana wartana. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya dari warta tersebut ada yang dinamakan piramida terbalik, yaitu adegan ya yang didahului oleh bagian penting seperti itu ya. Lanjutnya, nah di dieu aya jalma nu sok nulis warta disebut teh wartawan atau jurnalis barudak. Tah, henteu sakabeh kejadian atau hal penting dijieun warta. Nah, jadi tidak semua kejadian atau hal penting itu dibikin warta anak-anak. Jadi kejadian atau hal yang bisa dibikin warta itu mencangkup pertama, kejadian anu dianggap penting pikeun dipikannya ku balarea. Jadi kejadian suatu hal yang memang betul-betul dianggap penting oleh masyarakat ya, seperti halnya yaitu yang COVID-19 ya dibikin kalian membuat berita tentang COVID-19, tentang PPKM diperpanjang. Nah, seperti itu. Kemudian yang keduanya, kejadian anu dianggap bisa nyumponan kepanasaran balarea. Nah, jadi kejadian yang memang betul-betul dianggap bisa untuk mencukupi rasa penasaran masyarakat tersendiri. Nah, yang pertama tadi ya hal penting yang memang untuk dikonsumsi untuk masyarakat gitu ya. Yang keduanya memang hal penting yang memang betul-betul bisa untuk diterima gitu loh, rasa penasaran. Jadi masyarakat tersebut tuh kan penasaran tentang berita tersebut. Nah, kita juga harus mempubliknya memang secara bisa dianggap nih oleh masyarakatnya gitu. Jadi memang betul-betul penting berita tersebut itu dan bisa dianggap dan bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Nah, terus jadi dia aya unsur warta 5W1H. Nah, hidup pasti tos terangnya tos aheng unsur warta di dieu. Tanu kahiji aya nawu saha, terus what naon, why kunaon, where di mana, when iraha, sareng terakhir how kumaha. Dina pelajaran bahasa Indonesia hidup pasti tos diajar unsur-unsur berita 5W1H. Nah, sami kitu pun deui dina bahasa Sunda hidup ge tangtos dibahas. Lajengnya tadi deh contoh warta. Ku ibu ngaoskeun. Sekitar 30 jalma dilaporkan dibunuh di Paris, Prancis, Eropa saat tos hujan ageng sareng banjir dibanjiri 7 kabupaten lokal dinten Rebo 7 Agustus kapengker. Langkung tiasa 40.000 jalma parantos diungsikeun ka tempat anu langkung aman saur pejabat pemerintah daerah. Dicetak tina channel news area dinten Kamis kaping 8 bulan 8 2019. Walungan di daerah ngabahekeun kusabab kebijakan muka pantau bendungan anu dieusi pinu. Nah, ieu aya contoh sasiji contoh warta anu ngabahas ngeunaan pembunuhan di Prancis Eropa, teras aya satos kejadian hujan ageng sareng banjir. Nah, urang lebetnya karena salajengna, nah ayeuna urang kaitkeun sareng unsur 5W1H. Anu tadi teh tos dibahas ku ibu. Tadi dia soal nu kahiji aya naon. Nah, naon teh nyata caah banjir 7 kabupaten maehan 30 urang. Tah naon kejadian anu tadi dibahas dina berita nyata caah banjir 7 kabupaten maehan 30 urang. Terus kadua nah aya saha we korban anu aya dina berita eta teh nyata warga di 7 kecamatan di Prancis Eropa. Terus iraha kejadian di dieu teh nyata dintenna tanggalna waktuna nyata Kamis 8 Agustus 2018. Terus di mana? Nah, di mana atuh tempatna di 7 kabupaten di Paris, Prancis, Eropa. Terus naha atuh kejadian eta teh kunaon? Sabab walungan ngabahekeun ku sabab kebijakan muka pantau bendungan anu dieusi pinu. Terus pamungkas kumaha? Tah nyata hujan ageng sareng banjir nyababkeun 30 maotna sareng 140.000 urang ngungsi ku sabab kebijakan muka pantau bendungan anu dieusi pinu. Nah, lajengnya di aya struktur dina nulis warta. Struktur dina nulis warta, tah kahiji aya judul nya sok disebat headline. Tah, usahakeun hidup nyieun judul teh sing saalus-alusna. Judul mangrupa label atau titel anu dilarapkeun ka anu maca. Nugunana pikeun ngahudang kapanasaran nu maca. Judul oge mangrupa slogan anu dimidangkeun topik dina wangun anu leuwih narik ati.
Nah hidup dina ngadamel warta nya usahakeun nyieun judul teh anu leres-leres anu pikeun untuk menarik hati masyarakat atau pembacanya gitu. Karena judul itu merupa label atau inti, titel, poin center untuk pembacanya gitu. Usahakan makanya judul itu harus menarik mungkin si pembacanya. Muka dua aya bubuka. Tah bubuka teh nyata mangrupa alinea atau paragraf awal anu aya handapun judul. Nyeun bubuka kudu alus lantaran teu beda ti etalase toko. Ari etalase toko teh nyata nusuk aya dina toko nu bagian awal, pangawalna, center utamana, center poinna gitu nya. Baku kitu nah dina bagian paragraf alinea bubuka ieu teh hideuk ngadamel teh nyata hideuk pilarian heula pokok intina heula tina berita nu hidup dicanak teh. Pokok intina teh nyata poin paling pentingna nu dilarapkeun dina kehidupan masyarakat seperti hidup ngabahas ngeunaan PPKM diperpanjang. Tah poin mimitina dampakna ka masyarakat misalkan atawa kaitkeun heula kana kehidupan sapopoe hidup ngabahas heula secara keseluruhan ngeunaan PPKM. Tah engke di damel deskripsi. Tah terus langsung kumaha sih baluk karena dampakna ke masyarakat gitu. Eta dina bubuka. Terus waruga warta teh nyata eusi tina warta nu ilaharna mangrupa jawaban kana 5 pananya nu tadi teh 5W1H. Tah janten dina bagian isi ieu teh hideuk teh entong sagawaya hideuk ge kedah ngaitkeun kana 5W1H gitu nya. Nah nu pamungkas yang terakhir paragraf terakhir yaitu alinea atau paragraf akhir dari mungkas warta. Nah jadi paragraf terakhir itu biasanya mengenai tentang solusi, tentang saran dan kesimpulan dari warta tersebut seperti itu. Kata segi dia. Nah ulang lajengnya ku ibu. Nah ayeuna hidup ada mah pancen teh mangga hidup tonton berita nuku ibu dikintun ya video berita teras nuku ibu dikintun di WA grup atau napi di GCR engke ku hidup tuliskan 5 hijihana tina hasil video nu tos ditonton ku hidup tugasna diserat dina buku khusus bahasa Sundanya teras fotokeun engke kintun ka GCR paling elat kaping 30 Agustus tabuh 5 hatur nuhun nya barudak mugia aya mangpaatna sasireun sabanjeureun hapunten ibu pilihan aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.